Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Insyaallah taala asallahu ayyan fa'ana bi'ulumin katsir. Amin. Qabla bidayati ta'allumina hayya naqra suratul Fatihah jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa biyatil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahim Susun Syekh Al-Ali Al-Fadil Salim Ibn Sumair Al-Hadrami wa Syekh Muhammad An-Nawawi. Nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna teh pasal ka Kapaslunan. hiji, dua, tilu, Paslun kuda leuwih paslun opat, menjelaskan head kan lima. Suratul Ijza'i. Eta pasal kalima. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ieu hiji pasal. Syurutu ijza'il hajari. Jangan jang. Jangan jang. Syurutu ari syarat Siapa dikasih? cukupna. suruh tuh hari syarat Allah, saya bahasa. Wah, Syurutu ijza'i al hajari Hari pirang sesuciku ari tadi piro-piro syarat, pirang-pirang syarat cukupna susuci ku batu. cukup nah Susuci ku batu. Ijza'il hajari susuci ku batu. Cukupna susuci ku batu. di sangguan juga. dari pirang-pirang Syarat cukupna susuci ku batu. Susu batu bata bukan. Ku batu. Entah jangan di dia berani. Tuh, misalkan berani. oh nyampe
susuci ku batu geus tos samaniatun eta Aya genep aya 8 delapan sama wahidun satu isnaini dua salasatun tiga arbaatun empat khamsatun lima sitatun enam sab'atun tujuh samaniyatun sembilan 8 guys. hiji ayyakuna bisalasati ahjarin nya eta ayyakuna kudu aya susuci teh aya eta susuci teh bisalasati ahjarin ku tilu batu kudu ku tilu cenah Kudu aya ki aja wa ayun ko kadua kudu nepi ka bersih si kedua non kadua wa ayun ko kudu nepi ka bersih kudu nepi ka bersih eta kaos jadi lamun tilu kurang tambahan lain iya na promil protein al mahallu tempatna najis epoli tempatnya katilu wa alla yajifa Jipa mah penyanyi tuh bosan lain eta mah atuh tiaraan dini eta mah mahal ini eta Arsyad wah biasa ini geus kabeh masih kayak gitu kan masih malu ngomong wa alla yajifa an najsu tilu katilu ulah kaburu garing najisna ulah kabul garing ulah kaburu garing laya jifa ulah kaburu garing nah garing eta najisna an najisu najisna kabul garing najisnya. baik kamu cek aja sebenarnya Hmm? Anjing. wala yang takila jeung ka kaopat ulah pindah mana wala yang takila ulah pindah ka opat ulah pindah anil marhaji alladhi as-sabi wal khuruji wastaqarra fihi fa in kana al muntaqil basi mutasilan ta'in ma oh yan takila mana bi teh wala yan takila ulah pindah kalima wala yatro'a alaihi ahoru kalimat kalima wala yatro'a ulah kadatangan kelima ulah kadatangan alaihi kana eta najis najis ahoru najis nu sejen kedatangan eta najis najis tulian najis najis apa ahoru najis nu sejen masya Allah sate ciri-cirinya najis sejen Tuh. Giza abi wala yujawiza udah genapnya wah kagenep kagenap wala yujawiza ulah ngaliwat kan dia nulisnya ngaliwat mana baik
ulah ngaliwat najis. Ngaliu langsung teh. Jadi eta multi tafsir. Multi tafsir. Bisa ngaliwat. Sofhatahu Sofa tahu kana bobokongna pan karena bobokong Si Bang ya ada arwana gue. pantat karena Pak bobokong Muta. ulang ngalewatkeun wahasyafatahu jeung kana dakarna Jakarta mobil. kali Dakar eta mah. kana kanyut hei Karena titit atau titit karena naon Dolar kuning anjing. kana dakar atau bahasa Dakar. lemes mamas mama itu Pepeng. jeung karena mamas tit wala yusibahu Kontit. K7 katuju ulah kena kana najis wala yusibahu katuju ulah kena kana najis naon Naon cik. maun cai cai muncai wa anta wa antakuna kadalapan kudu tekun kudu aya aya nanda Enanta. aya naon al ahjaru sakabeh batuna batuna tohiratan eta suci suci Eta suci. wajah mulus senang Anjing gitu. asalkan bisa ngaji ah di akhirat teu aya ayo jadi ya pasal kalimat teh martelakeun tentang istinja teh suci suci ku batu jadi batu teh bisa aya cai ge jadi untuk kudu eueuh cai nah kan lamun aya cai mah kudu ku cai henteu batu mah ieu susuci ku batu mah darajatna sarua jeung cai bisa Nanti kita bahas. ya syarat-syaratnya iya ada 8 emang rada ketatnya coba anu kahiji teh kudu kutilu batu kela ketang batu nu di dieu teh sebenarnya nu dimaksud teh benda heuras syarat-syarat batuna teh ya batu we henteu heuras terus Sisi. bisa mersih bisa nyokel skop heuras skop heras ya. cokel teh tali yang kitu kan Jadi bae lain batu ge heuras padat ya bisa nyokel Boba. contoh Padat. ayeuna kaleci heuras teu heuras padat bisa nyokel teu Henteu. Nah, soalnya kieu lamun ku kaleci, pawat oge bisi ti soledan teu ku asup. ya wah Dok asup dua. Sedot ku black hole. karena licin jadi tidak boleh teu meunang tah teu sah Wirang anjing masuk. Ieu mah portal ieu non Doctor Strange. teu sah susuci ku kaleci Ku barbel. tah barbel padat Ada keras keras.
Bisa nyokel. Bisa. Bisa pakai lah. Kagak ope ku barbel iya. Anu aya lain dicokel-cokel tapi digesek-gesek. Ya. Aing nya geus leuwih teuing. Terus kumaha lamun tisu? Tisu. Tisu. Kobok. Padat teu? Ada Bisa dipadatkeun. bisa tuh. Heeh. Bisa dipadatkeun. Bisa. Bisa nyokel. Bisa. Bisa. Kuleungeun panah. Heeh. Matak suci ku tisu. Tapi kan Pak Ustad cenah. Naon? Aya nu ngapraktekeun cenah lamun ku tisu teh teu bersih. Nah, kan ieu. Bisa lah sati tanu kahiji ayakuna bisa sati ajarin. Kudu ku tilu batu. Lamun ku tisu berarti ku tilu. Tilu kalieun jadi tingali nu kahiji mah pas dieu teh koneng keneh. Oh berarti lain. Lain tilu tisu dihijikeun. Lain atuh. Iya tah. Eta menang ngalamat itu tah nu Ieu teh mencret. anu teu bersih. Nah itu nu mencret. Ya. Ieu lamun ku batu atau batu atau tisunya. Jadi cokelan Nah, kan. tisuna tisu basah tisu kering. Kan bieu kering. Oh, po syarat nu ka oke, syarat yang batu nanti kudu garing. Oh, soalnya tadi ulah kedatangan cai. Nah, jadi cokelan kahiji masih aya najisna. Lamun dina tisu mah masih koneng ta. Biasana mah. Cokelan kadua Heeh. eta geus kiru, geus cuman ieu hungkul kayak semu-semuna geuning. Heeh. Tinggal sesa-sesana. Tapi kan sok aya anu lamun urang miceun teh sok aya anu eueuh tapak. Tah eta nyangger jadi tah nu katilu. Jadi emang anu bener-bener telas ya nih kan. Tah nu katilu. Pas dicokel teh geus aweuhna naon, geus bersih. Heeh. Mata kudu ku tilu teh. Tapi lamun di nu katilu can bersih, tambahan kudu kaopat. Atuh leuwih bisa bener. terus. Heeh. Karena kan Aduh. dia kudu nepikeun ka bersih. Oh. Nah, ieu mah tilu mah syarat awal. Jadi ulah kurang. Oh, Karena maksimal lah. Minimal. Jadi kudu yang geus bersih. Teu naon. Angger kudu tilu. Gitu kan. Nah itu sih bener kan. Nanya, Berarti ku tisu teh kan teu naon, berarti di luar negeri kita naon. Teu naon. lamun ku hamplas. Ayeuna sedang tren di luar negeri. Eta teh secara fikihna baik. Beda urang mah moal geunaheun Itu udah tisu mah. ku teh enak gitu. Enak asa garing. Nah. Nya bisi aweuh teuing kan bingung. Istinja. Aweuh teuing cuma aya tisu, kumaha ya rek diantep. Ayo kain Tak, baik. Ku kain baik. Baik. Ku kain baik. Asal kieu syarat aya deui syaratna teh anu dipake susuci teh ulah barang terhormat. Contoh, dahareun. Kuenya. Kan aya kue nu heuras. Heeh. Bisa dipake nyokel. Tapi da dahareun ulah eta mah barang terhormat. Namun tisu mah atuh tisu jang leho, tisu jang jadi hina gitu eta mah hina. Lap. Eta ge naon baju misalkan atau kain. Eta barang tidak terhormat lah. Tapi dah baheula mah ngalaman juga ini wesa teu bersih eta mah. Tanah teh aslina. Teu keunaheun pas eta leumpang gitu. Matakan Mang Ica teh langsung dibersihan ku cai. Halus tak ku cai. Ngan ieu mah di mana hayang teu ku cai bisa gitu. Tah syarat-syaratna ieu. Terus bieu teh kudu kutilu. Lamun misalkan kutilu can bersih tambahan opat. Sunahna jadikeun ieu non ganjil. Tambahan dia jadi 5 gitu. Walaupun geus bersih. Terus bieu teh salah satu ajain. Berarti lamun nanaonnya ku barang naon ge asal garing we gitu kan. Heeh. Ajeng bisa nyokel gitu. Ulah baseuh. Ulah baseuh. Lamun baseuh mah nya geus dikucai langsung. Heeh. Atuh kudu nungkul ge bisa. Kan kudu tilu. Ayeuna leungeun sawae nu rek dipake. Leungeun urang wae ngan 2. Ku suku gitu ya jawabkeun gitu. Oh, itu Pak.
Iya bang, udah Agus loh. Nyinyum leungeun. Nyinyum leungeun jeung suci. Kumaha coba? Lamun make leungeun batu eta jatuhna lain susuci Pelecehan. Itu pelecehan. Orang geus asup ka nubot. Emang kurangan menang batu stone deh ya. Thanos lalu di dalam kuning. Batu akikan nyelap di dia. Batu Ulah aneh-aneh lah. Yang itu jelas. biasa ada Ulama. isu guys. Tong nelayan. Daun bisa tuh daun. Bisa, daun bisa. Daun bisa. Tuh, kemana itu daun? Cok. Aya ge kebon karek malah. Tapi daunnya nu alus, nu bisa maksudnya nu teu leueur geuningan. Anu Daun tales. Ulah daun anu naon? suruh kargoya. Anu pararancing tajem geuningan. Daun. Kaktus. Lain. Aya jang para kuda geuning. Daun nu pararancing daun jeruk. Nanti anu ucing teh. Oh. Kenapa deh? Lanjut anu kadua kudu nepikeun ka Bersih. ulah misalkan aya ceret kene. Amun main trek mah tuh. Tah eta mah Tapi kan kudu bakal cai. dia teh pernah ngadengnya teh lamun di palongan halukna ya katingali gitu kurang bersih henteu lagi. Da bisa dilieukeun ka tukang gitu tah. Lamun nu di tukang mah kan teu apa. Panan bisa dicoba. Dikira-kira kabeh jelema bisa lah ngira-ngira mah. Teu kudu ku ahli pikih gitu. Cik. Gitu. Tah, engke kan aya engke ieu. Mana bieu? Mun siapa tuh bisa. Mun siapa tuh bisa kan ieu ulah. Goreng Ulah nepikeun ka keuna kana bobokong. Tempatna teh kudu nepikeun ka bersih, terus ulah nepikeun ka garing. Jadi ya ayeuna berak ayeuna ombena sejam yang akan datang keburu garing. Teu meunang. Kudu cai. Oh berarti kudu langsung ngarita kene. Heeh. Tuh. Terus Walah ya jipa. eta bieu ulah garing. Ulah jeung ulah pindah si najisna. Ulah pindah. Jadi kudu tetep dina misalkan berak mah nya dina liang tai atau lamun ngompol mah dina kuntul nate nya angger gitu ente pindah-pindah aja najisna. Kadang diputar-putar hati gitu. Kadang geus pindah. Geus teu meunang eta mah. Geus teu meunang, geus kudu ku cai. Nah, terus walayat roa ulah kadatangan cai kahujanan misalkan beunang ku cai ya terjadi. Yang geus kudu ku cai. Anu ngeluh kumaha? Mana gini titit ngeluh kan kadut? Hah? Nu gitu Hah? Aya, itu kan kadut ya. Nu gendut bisa ngeluh. Jadi Oh, nyelap. kan Kan nyumput. Nyebut Kan cocok elastis teh benyeng. bro kan si kadut teh gua dikit lagi nu diperecetkeun dari gitu. Bisa. Kan jadi nanti ente satu arah teh gini. Cok, sanutup-nutupna gitu moal nepikeun ka tutup gitu moal. Ada sih. Ngobrol dikit tuh di kodok. Nya di kodok. Oh, salah. Ulah kadatangan ku najis nu sejen. Misalkan eta najis tai, tai arorang, kadatangan ku tai cak-cak. Gabung. Join bang. Gabung teu meunang. Kudu ku Si cai. najisna Heeh. ka tempat najisna. Ka tempat najisna. Anu dina bujur. Heeh. Oh. Misalkan keur dina bujur tiba-tiba kaceretan ku naon misalkan. Kan sok ieu lamun keur menurut teh. Saya nu aya kantor attack-an tah. Oh, inget Aya syarat kontak attack, Cok. syarat batuna oge kudu suci batuna teh. Atawa tisuna. Jadi teu meunang, ieu kan bisa wae ieu. Urut. Barang-barang najis teu meunang, misalkan tai sapi. Tai sapi teh bisa garing tah. Heeh.
bisa padet. Bisa oge nyokel. Tapi teu meunang dan najis. Namanya bisa ku teh sapi. Lain ieu. Tai sapi bisa wae disebut ieu kan maksudnya barangna bisa heuras. Padet, bisa nyokel. Tapi mayana teu suci, teu meunang gitu. Balik deui bieu. Ulah kadatangan ku najis nu sejen. Terus ulah ngaliwat kana eta si najis teh kana bobokong. Jadi kan dina liang tai. Misalkan ulah nepikeun ka ngaliwat kana bujur. Anu palawan nu ieu na anu non dagingna. Anu bokong. Pantat. Naon? Anu eta. Jadi dina liang tai teh ulah nepikeun ka dinya. Ulah ka mana-mana gitulah. Jiga bieu nu mencret. Nu mencret mah nya geus saya teh wayah yawa amut, teu bisa ku batu gitu. Nu mencret mah kudu adus. Bisa wae nu mencret asal maksudnya diarah jadi maksudnya teh tong nepikeun ka beunang kanu lain gitu. Anjir, dikir ditodong aja pakai wadah di dia ya. Ya, gitulah. Bagina geco kan Aya nu mencret teh aya nu lancar, aya nu Recoilnya teh acak-acakan di kapal 7. nah itu nu teu bisa mapalaur eta. eta teh berarti Shotgun. can upgrade kudu utama upgrade recoil nih. Mun cai kumaha eta lamun mencret teh? Tayamum. Digesek-gesek Eta. ieu. Teuing ke eta mah. Pas. Ini lecet langsung. Belah anu jadi. Jeung kana kuntul. Jadi misalkan ngompol. Jadi kudu dina etana we ulah nepikeun ka kitu ka ieu. Lamun nu teu disunat mah kan sok. Tah eta nu palaur mah. Kumaha tidak terduga tiba-tiba ngecelak gitu. Karena tidak ada tenaga recoil yang tinggi gitu. Angin Eta teh kata-kata kieu pas geus ngompol, sok kitu tah mata kitu ka eundeurkeun. Jelas rasa teh. Gitu. Matakna cepeng. Ulah diabur. Cuma cepet gitu. Kan pernah ngadenge teh. Pernah maca ieu mah. Ulah dicekelan. Terus kumaha? Lepas tangan gitu standing. Jeung pas geusna ngadehem. Jeung ulah dicekelan cenah. Ulah dicekelan diuk we. Oke lah orang aja deh eta mah. Tuh cenah. Dalam mun dicekelan da teh ngagambar SpongeBob. Sebenarnya mah nu ngasegeun teh eta tah pikiran-pikiran negatif sebenarnya mah. Kepikiran buat ngagambar. Aduh. Wala yusibahu maun ulah keuna kana cai. Maksudna ulah kana cai naon? Heuh ulah kacaian yang geus ya lamun kacaian ku cai ulah ku batu teuing. Lamun caina saeutik kumaha? Heeh. Eta mah caina tina daun nang sesak gitu tah. Pepeceretan peda aya batur kelumpat jadi kagoder. Geus pokona ulah. Aya batu lompat. Ku kira-kiraan ge waktu teh. Mal asup lah kalau ge kana. Keur kieu misalnya keur Modal nama di WC kan susu Cina di luar. keur lain. Keur misalnya di hutan tiba-tiba nu diberi ku babi teh geuning ngalewat tarik geuning. Terus pohon nu sok biasa menampung air geuning. Cecrot misalnya beunang kanu cai ka dieu crot misalnya. Tah mata siga kieu meureunana. Mah utang ngedut di WC teh sok aya konter teh. Konter. Di nu eta. Berarti ulah enggak kena cai gitu. Insyaallah lah moal lah pokoknya moal insyaallah. Pokok mau di hutan gitu mah. Hutan melimpah. Ani mikir hutan di mana nu rame gitu di mana. Mane kamari balabaran. Coba apa salo pada malah panu ka kebon aing medut mah nu lompatan. Nu lompatan. Kan bisi ieu mah. Tidak terduga. Iya mah intina mah anu ieu lah we cenah ulah makan nu aneh-aneh. Bieu ge cek buya ya anu nanya nu aneh. Geus cenah ieu lah we cenah. Lamun ku baca mah kudu ku
batu nu segitiga nu sudutna 3 Atau Maksudnya eta bisa nyoke. Illuminati atau berarti. Jadi teu meunang lamun buleud. Buleud jiga kaleci mah teu meunang dah hese. Bae eta logo ieu ge MIO ge teh naon. Anu kieu teh segi sebenarnya teh. Tameng naon. Emblem gini segi 5. Segi 5 bisa eta. Segian jadi nate bisa jang. Sudut. Tuh Berarti yang ku yang korek terakhir jadi batu-batuna kudu suci. Bieu. Korek bisa berarti. alat Bisa asal kudu 3. ku sendok mana yang bersih mas sendok mah Deui. entong lain atuh Jadi bulannya Tah kitu pasal nu kalima teh. ini mah kat Oh. Mangga kita berbincang-bincang. Nu rek ditanyakeun. Ya. Tawang geus. Uraian penuh pertanyaan nih kali. Nanya ya mikirnya. Tentang tai. tentang tai dia mendingan ada dolar konteks. Oke atuh berarti Ibu kita curhat. geus kenal. Ya. Emang aing terlihat. Allahu a'lam bissawab. Robin bana bima alam tanah Robbi alimna Aladiyan fa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqana mana abitawassul ku pangaosan abitasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.